Bisan Stadium. Apa Bisan? Eta udah ke eta balena. Balena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik di channel Noticias Persib. Lur, balik deui di si dulur ya. Kemari win yang Kang Lipi ngabahas pertandingan Persib jeung Dewa. Jeung teh nya. Yang nama jeung didinya mah urang ngabahas isuk Persib di Asia Champions League 2 lawan Lion City. Lyon Main di mana? main di Singapura. Oh, main Di Bisan Stadium. Apa Bisan? Eta udah ke eta balena. Balena, Bisan Balenda. Bener. Tapi eta geus ari di itu can. Main yang geus atuh sia. Oh. Manya can mangkat isukan rek main manya aya can mangkat. Geus parangkat. Bobotoh ge lur. Aya ka ditu. Aya geus dibere jatah tiket bobotoh teh. Sip lah. 120 tiket bobotoh teh ku si panpelna Lion teh dijatah. Tapi angger kumarana bobotoh mah tiket ke pendukungna Lion dibelian kabeh. Wah, Belian kabeh lu. Oh bobotoh berarti lu iya tuh. nyaleuwi Jatah. matakan si panpel Lion ge sieunun anjir. Jadi sing saha bobotoh anu meuli tiketna khusus supporter Lion teu meunang make atribut. Bajuna kudu netral gitu, kudu ngadukung Lion, teu meunang ngadukung Persib. Sieun teh meureun anjir. Sieun manehanana. Menjaga etanya. Ditambah deui pan nu kamari teh nu jeung Selangor nu rusuh. Sieuna meureun main ge sieun rusuh lah gitu mah. Tapi da ari bobotoh mah sancan diseureut mah nya moal rusuh. Bobotoh mah da adem ayemnya. Orang Sunda mah da DP handap asor gini loh. Bener. Entah langsung nyin rusuh. Orang Sunda mah kalem balager kalalem gitu. Resep banyo tadi. Sebanyol ari itu mah teu seuting malah wajar we. Banyo we sama. Da 3 leutik urang ge da minum tunggal-tunggal mah jeung babaturan mah da banyo susurian geus sebagainya. Di mah baperan we meureun pendukung kamari Selangor mah meureun gitu. Tah isuk lur. Lion teh euy penyerangna teh edan. Maena teh urut ti naon sih mun di dieu mah BRI Liga 1. Mun di ditu mah naon lah J1 League naon lah J1 League ting J2 League lah. Si eta teh top skor anjing Stikerna stiker mah anjing keur napel kena kaca anjing. Striker eta Tak eta teh si Anderson Lopez lah seteuing ngaranna urang teh apal lah pokona nu hideung-hideung. Tak patut diwaspadai anjing ku Persib teh euy. di mana itu teh? Di Brazil. Di Brazil. Di Brazil. Kan si Lion teh euy pas keur undi teh pas pengundian teh ngahiji deui jeung Persib main teh langsung mulai pemain alus anjing. Anjir. Soalnya kan manehanana sempat eleh teh di kandang Lion baheula. Jadi sieun manehanana teh sieun deui heula gitu. Tapi ayeuna yang ngeunahna Persib teh kan ayeuna posisina teh hiji ya di grup teh. Poinna teh mun teu salah teh 7 lain 10. Poin 10 anu kaduana Bangkok. Anu katiluna Lion poin 4 nu pangcekna Selangor. Can aya poinan. Tah Persib teh mun hayang lolos teh euy. Wah, belum menang. Menang mah geus pasti lolos. Sebenarnya draw oge sih Persib geus bisa lolos. Ku draw oge menang sapoin ge paling ke peringkat ke-3 atau kedua Persibna gitu. Nah, di grup mah geus pasti lolos. Geus lolos pasti lamun draw lah eleh gitu. Nya syukur isuk menangnya aman ngarengang mun isukan menang aman ngarengang pasti lolos we geus gitu. Peringkat ke-1 lolos nanti gitu.
Soalnya si Bangkok nanti udah menang soalnya si Bangkok ngelawan Selangor jamnya sarua deh Persib main isuk teh isuk teh lamun si Bangkok nanti heula we jam 3 misalnya gitunya kan bisa terong ka ciri prediksi mainnya bareng papanganna jadi dari kita daek ya kudu edan-edanan tapi menurut statement si Barba main Persib si Sadir Ramdhani terus nu lainna bahwa manehanna teh Bung Ele isukan melawan lain pemacarana kudu menang imbang ge Bung hayang mareunah tapi pemain Persib teh intina mah gitu. Jadi ai prinsipna posisi lagi naik ya mah temenang teu we harga mati eta. Kemenangan harga mati ulah letoy lah. Ulah juga baheula deui Persib teh gitunya. Baheula soalnya ini posisi keur halus gitu. Bener gitu. Kudu meningkat teh ulah nurun. Intina mah gitu ame urang teh menjaga asalnya. Nah, eta. Kan ayeuna teh track record terbaik ya Persib teh di Asia teh gitu kan nya. Geus mamawa nama bangsa kan gitu terus peringkat liga orang jadi naik gitu kan ya. Kemudian mun syukur-syukur Persib bisa lolos nepi 8 besar atau semifinal lah intinya mah gitu tong mulu kayak ke final lah. Urang mah 8 besar semifinal we. Alhamdulillah gitu. Jadi kayak tahun hareup teh perwakilan ti Indonesia bisa jadi aya 2 tim, teu satim jiga ayeuna. Gitu. Jadi keur memperebutkan ACL Elite anu pangluhurna. Jadi hitung-hitung neangan tiket jeung balaga Indonesia kan beuki rame emang jadi liga urang teh beuki naik aya jatah jadi 2 jatah jadi 2 terus naik liga urang beuki naik otomatis pemain-pemain profesional mau halus daek marahin di Indonesia. Jadi jika si Luka Modric, Ronaldo, Benzema kan tak apa lah nya tahun lalu Jol hayang main di Persib bener kamu Persib boga duit teh nya Persib mah ada mal kakurangan duit di mana Persib teu boga duit urang kudunan anjing teu bobotoh eta 10.000 ewang mah nya terus sabaraha juta atuh followers Persib penggemar Persib pokoknya waktu halus aja nama Persib teh mana prediksi lah geus langsung we prediksi lah dipertahankan prediksi Lion yang Persib Lion yang Persib banyak kemarin prediksi kemarin yang Dewa 3-1 nyatana 1-0 urangnya 3-2 nyatana 1-0 ayeuna mah tukang cuanki trek nyuker ngonten kieu gelah amang tuan duit teh lanjut lah we ini di kasbon aja sih tukang cuanki anjing 3-1 lah sanu meunang Persib anjing halus pisannya mana prediksi ini kandang Lion 3-1 dia edan nih 3-1 geus pasti hujan gol ieu mah urang mah 2-1 deui lah Persib 2 si Lion berewe 1 lah bae Lion ngasupkeun nanti heula kok bae lah urang mah ridho penting mah kadituna Persib ngasupkeun gitu hat-trick pokoknya mah nah hat-trick naon anjing hat-trick ngagolkeun Persib 3 pokoknya gitu prediksi mana 3 urang mah 2 berarti urang mah twin pasti hujan gol urang mah twin mana triple jadi lamun 3-2 full host gitunya mun areni mah tah bobotoh prediksi sabaraha bobotoh ti abdi sareng ti Jang Dedi mah Jang Dedi 3-1 abdi 2-1 lah sok bobotoh nu bade prediksi sabaraha tulis di kolom komentar hatur nuhun sadayana KWD di review Persib lawan Lion bobotohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup Persib hidup